orang rantau tugal mandang nyusah. Yo gundul pesan aku sering ngampek kendul. Yang kedua tela-tela tampak lo yo. Selangkau jalannya miring-miring itu yo. Belum selesai menaku nong Cina. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cina. Kegiatan belajar di kelas 8A geus rengse. Tuluy buros ngabewarakeun yen isukan teh aya pambagian rapot jeung siswa anu kaasup struktur organisasi kelas diharap ngabersihkeun kelas. Samemeh kagiatan dimimitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Didinya aya bewara ti guru dosen isukan teh struktur kelas diharapkan meresmikan kelas. Tapi presiden teh urang bakal aya kompetisi. Tahapna urang bakal biasa ngabersihkeun dan sapedap. Kumaha mun orang minta turun ke Rizky jeung Adi. Oh iya. Nah eta si Rizky jeung Adi. Adi, kan belum datang bikin tiket kelasnya. Ini urang bisa ke kelas tapi sapedap mana di mana kenaon. Urang bakal biasa A few moments later. Juga di sini dari rekan Adin. Ayo. Ayo. Eta aranjeunna. Sigana aranjeunna parantos rengse. Dupi aranjeunna geus rengse. Atau rengse. Oh, Sigana mah aranjeunna minta acan rengse. astagfirullah, manahna ieu. kunaon eta jelema teh. Kok aranjeunna teu aya deui? Aranjeunna geus kabur. Ya, nya teu kunaon hayu urang we nuliskeun piketna. Akhirna Nina Sasa jeung Ayu nulikeun piketna. Sangkan kelas jadi bersih. Lantaina oge herang pisan. Aranjeunna parantos rengse ngalaksanakeun tanggung jawabna salaku murid jeung salaku warga sakola. Unggal jalma teh boga kawajiban pikeun ngalakukeun hiji hal anu jadi tanggung jawabna dina kahirupan ieu. Jadi, laksanakeun tanggung jawab eta sabisa-bisana. Pesan amanat. Urang kudu ngalaksanakeun kawajiban urang salaku warga atawa murid sakola ngajaga kabersihan sakola atawa kelas.